sadaya di dia pada ngajelaskeun kaulinan baheula. Salah siji kaulinan baheula eta ngadu muncang. Nu sejarahna pada didugikeun saha? Aduh, salah sahiji kaulinan baru Sunda nu dipikareskeun ku samua kalangan. Aduh muncang teh tipika wano dina tahun 80-an di Sumedang baheula mangrupakeun kawasan anu ngabogaan muncang pangkuana disababkeun ku pernah menangkeun adu muncang dibuktikan dinu ayana gamelan Cipati Oneng anu aya di Museum Prabu Gesan Ulun di Sumedang. Anu bisa diadukeun muncang kada merupakan sumbangan proses bisa ngabinakeun juga tapi anu leuwih halus ngabinakeun cai aren anu terus diadukeun sabaraha lami. Proses ieu teh bisa nantukeun kakuatan eta muncang. Proses selanjutnya nyaeta nganggo minyak yang ngaluskeun kulit muncang dina garing atau nanti dina biji dina siki kanji. Muncang anu geus siap diadukeun ngalekeun warna hideung kana coklat-coklatan atau hati kabeureuman. Muncang teh aya rupa-rupa jenisna nyaeta muncang Jawa, muncang Timtim, muncang Jayanti, muncang Bagong, muncang Ayu, muncang Orai, muncang Gelut, muncang Mait, muncang Gendul, muncang Indi, muncang Panelu, muncang Dampak. Pangkapas anu digunakeunana nyaeta muncang, panyakit, pangganjel anu dijieun dina awi anu teuas, panahan, pangganjel jeung panegeung dina awi anu teuas. Kieu nya cara mainna biasa ditinggalkeun. Iya, ditinggalkeun. Pan tadinya live video abi mah. Wah, Pak, mau ditambah asli. Contoh, Pak. Oke, bocah. Ada Gicel. Kita ieu Pak ditakol nya Pak. Nya ditakol itu. Kalau misalnya saiji muncat, eta LL. Nah, atau situ bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.